Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya kana. Bismillahirrahmanirrahim. Urang ngarinci rukun iman nu genep. Kamari karek nyebutan rukun iman ka aya genep. Ayeuna urang artian hiji-hijina naon artina iman ka Allah, iman ka malaikat, jeung saterusna. Ari artina iman ka Allah sebagai rukun iman ka hiji teh. Halangan bisi bisi poho. Angna ieu perkara nu bener disebutna rukun iman, sehingga dina hadis Rasul nyebatkeun anak itu maksudna bahwa moal nyata hakikat iman kecuali kumpul genep perkara ieu. Bisa dikatakeun mun salah sahiji nu genep ieu eueuh dina hate eta jelema henteu sah imanna. Beda jeung dahan anu sajen anu dina talaran dahan nu 77 salian tinu genep ieu nu nu 70 hijina salian tinu genep ieu eta mah bisa dikatakeun penyempurna. Lamun aya teh semakin sempurna keimanan jelema. Man lamun nu genep ieu mah eta mah rukun juj pokok. Kawas ngewe dina bab salat kan aya rukun salat. Sehingga lamun jelema salat teu kapigawe salah sahiji ti antara eta rukun teu sah salat. Begitupun ieu rukun iman nu genep. Kawas kamari rukun Islam nu 5. Sehingga bisa dikatakeun teu sah kaislaman seseorang lamun anu 5 eta tidak terpenuhi ketika syarat-syaratna cumpon gitu. Kahijina rukun iman teh antu'mina billah, beriman ke Allah. Arti iman pan geus kade. Arti iman tasdikul qalbi teh ngabenerkeun hate. Ketika ngomong iman teh kudu geus kadinya teh artina teh kudu geus aya dina sirah. Iman ka Allah berarti ngabenerkeun hate ka Allah. Kumaha maksudna ngabenerkeun hate ka Allah? Maksudna orang nekadkeun ku hate ngabenerkeun henteu ragu, ngabenerkeun tasdik henteu ragu bahwa Allah Ta'ala teh aya. Orang nekadkeun pertamana bahwa Allah Ta'ala teh aya. Aya Allah Ta'ala. Kayak penjelasan lebarna dina aqaid na aqidatul awal. Maha penjelasanan nunaan aya Allah. Ulah nepi ka ragu, aya henteu Allah. Aya henteu geus kitu. Ka ragu tentang ayana Allah batal iman. Dan sakali dia ayeuna kudu bener-bener telak ayeuna mah kitu. Sabab persainganana anu erek ngaragukeun kana keberadaan Allah teh geus terang-terangan. Kan nya kamari teh ngomong ana ini sabaraha kali. Ya nu ngirim video ti rekanan gitu. Keunaan aya hiji guru anu ngayakeun tanya jawab jeung barudak laleutik budak SD juga naon teh. Titah menta sesuatu ke Allah titah beureum dian ketika beunta eta perkarana eueuh nu dipenta ku eta budak dian
nyeun deui perintah supaya mentana teh ka guru minta sesuatu cina peureum jadi bere ku manehna teu tah menta permen dibuka panon aya oh berarti pak guru ada kalau Allah itu ada enggak tuh jadi henteu jauh ku manehna tapi budak semuanya ditanamkan keraguan tentang keberadaan Allah gitu itu ban bahaya pan meureun mana ge teuing mun teu ngaji mah mun teu kaaping ku ngaji teh leuletik minang ngadenge da teu ngarti pan naon carana mengetahui keberadaan Allah pan lain ku panon angke pokona mah dina pembahasan sifat wujud pan aya teh wujud bahasa Arab ka dina Aqidatul Awam dina pembahasan wujud teh aya carana mendeteksi aya teh pan beda-beda henteu kabeh kudu ku panon pan jelema meyakini ayana gizi dina sesuatu ayana racun dina sesuatu pan lain ku katingali iya tapi jelema yakin dina susu aya gizi kenapa mereka yakin ya karena ada pengetahuan informasi begini namun ditanya pelebah mana gizina namun susu sagelas teh meunah dina nu luhur di nu tengah atawa dina dasarna kan teu bisa nentukeun teu bisa ditinggali begitu. Jadi untuk satu perkara cara nganyahokeun ayana teh kudu ditingali wae sehingga bisa dibalikeun omongan bahwa nu teu katingali eta eueuh atuh dangkal banget pemikiran kitu. Boro-boro oge tentang Allah sebagian makhlukna oge pan aya anu keberadaanna teh dideteksina lain ku ditingali. Kawas babauan bau-bau kana teh mah ku diameu deteksina da teu katingali rupana. Tapi yakin eta anu hitut najan nu aku ge nah ieu kaameu ku irung gitu. Padahal mun ditingali eueuh. Eta teh kakarek ngomong makhluk anu meunang nyieun Allah. Koma atuh ari ngeunaan Allah namanya kudu khusus ku katingali. Tapi eta teh lamun keur ka budak leutik mah bisa jadi bahaya. Keur ngajebak tuh. Nah, carana iman ka Allah teh nu pertama meyakini hati jelema tentang keberadaan Allah bahwa Allah teh aya. Oge tentang wahdaniyatna Allah artina Allah teh hiji. Henteu aya anu menyamai. Oge Allah teh wajib kasipatan ku semua kesempurnaan anu layak di Allah. Allah teh wajib kasipatan ku semua sifat kesempurnaan anu layak. Kesempurnaan anu layak kada make anu layak. Jeung dibersihkeun tegas nama mustahil aya sifat-sifat kekurangan anu henteu layak di Allah. Jadi ringkas nama Allah maha sempurna. Sakitu we heula anu diglobalkeunna mah. Da ieu rincianna mah engke dina aqaid. Urang carana beriman ka Allah teh di tahap dasar secara global heula hate nekadkeun kana ayana Allah, tunggalna Allah, henteu aya nu nyaingan dina sifat ketuhananana. Eta pan kudu ditekadkeun naon keur ngabersihkeun akidah-akidah nu geus terjadi di masa katukang di umat-umat baheula. Seperti Kristen pan sasabna teh dina palebah henteu nekadkeun kana wahdaniyatna Allah. Dari pelebah wujudna panekadkeun mah sok ngaromong Tuhan Bapa. Semoga tenang bersama Bapa di sorga paribasa da dina bahasa-bahasa orang Kristen. Jadi tentang wujudna Allah meyakini ngan manehna henteu panceg dina ngimankeun kana wahdaniyatna Allah sehingga manehna nyieun saingan. Bahwa di samping Allah teh ada lagi Tuhan yang lain yaitu Ruh Kudus dan Al-Masih Isa bin Maryam.
Ta umat Islam teh kudu ti leuletik keneh. Lain wungkul kana wujudna Allah kudu cina pancen. Oge kana wahdaniyatna Allah. Bahwa Allah teh hiji. Takul huwallahu ahadna kudu dicengengkeun. Qul huwallahu ahad. Ahad Allah hiji. Terus sifat-sifat sajana mah engke dirinci di aqaid dengan global nama kudu nekankeun bahwa Allah mesti wajib deh mesti kasifatan ku sakabeh sifat kasampurnaan anu layak. Beunghar termasuk sifat sampurna, berehan sifat sampurna, gagah sifat sampurna, hampuraan sifat sampurna, nyaahan sifat sampurna. Tak berarti naon wae sifat anu kasebut sampurna bari layak di Tuhan. Maka Allah bersifat ku kitu. Oke, Allah bersih tina sifat-sifat kurang, sifat cacat. Bila naon wae sifat anu kasebut cacat, kasebut rendah seperti butuh. Butuh itu sifat kurang kan? Butuh itu sifat kurang. Maka Allah bersih. Itu hate kudu nekankeun Allah teu butuh gitu, bersih tina sifat butuh, koret, fakir, tertekan teh di bawah tekanan batur untuk merdeka. Tertekan. Allah mulai sifat tertekan. Kapaksa tertekan teh ada di bawah tekanan. Tah urang kudu nekankeun kana bersihna Allah tina sifat-sifat kitu, termasuk gaduh putra. Gaduh putra teh saliwat juga sifat kemuliaan, tapi di satu sisi eta teh teu layak ka Allah. Gaduh bojo teu layak ka Allah. Da berarti aya butuh lamun kitu. Nah, iya. Jadi di awal kudu dibersihkeun Allah teu butuh karena sesuatu nya tersebut istighna teh ya. Letak dina sawarehna talaran mah sifat lalawanan tina qiyamuhu bi nafsihi teh henteu qiyamuhu bi ghairihi. Ibtikar membutuhkan. Di nusawareh bisi engke maneh ngadenge di nusawareh mah lawan-lawan teh ibtikar teu ada mul qiyam atawa henteu qiyamuhu bi ghairihi. Ibtikar teh butuh eta lawan tina qiyamuhu bi nafsi. Ari qiyamuhu bi nafsi teh mandiri teu membutuhkan namun lawanna butuh aya butuh teh bahasaran mah ibtakara. Jadi masdarna ibtiqar. Bisi engke ngadenge bahasa ibtikar. Ada baheula ge cenah qiyamuhu bi ghairihi urang teh ketalaran teh eta keneh. Tidak mandiri teh sama dengan ibtikar. Aya teu mandiri teh sarojeng butuh kanu saja. Ta Allah mah mustahil butuh kanu saja. Mata lamun keur nolak ketuhanan Yesus keur urang masih mudah. Kenapa Yesus tidak layak jadi Tuhan? Karena dia butuh adana indung. Atau bakal mulia keneh indungna. Atau leuwih hak keneh Maryam jadi Tuhan. Oh. Jadi urang mah arah teu jelimet akidah umat Islam udah mau jelimet asal panceg we. Tuhan mah hiji. Kebet di antara sekian sifat-sifat Tuhan teh menciptakeun dan memilih eta mah hak anjeunna. Memilih di antara ciptaanana orang-orang pilihan. Eta mah hak anjeunna teu bisa dibantah, teu bisa diprotes. Tina sakian manusia Allah milih anu. Nya termasuk Isa bin Maryam teh makhluk pilihan anjeunna, salah sahijina makhluk pilihan anjeunna. Lain Tuhan. Kitu. Dadangkal atau ari naon teh akidah Kristen, teologi Kristen sebenarnya mau dibantah bener. Ngannya balik deui la mudilla liman hadaita wala hadiya liman adlalta. Da aya anu geus ditutup disesatkeun ku Allah nya hese dibelel-belel oge. Padahal lamun arek jujur mah cara nyieun naon sebutna teh logika berpikirna. Kenapa ya Isa dikatakan anak Tuhan? Karena dia terlahir tanpa bapa. Kuduna Adam anu lebih hak jadi Tuhan karena dia mah tanpa bapak, tanpa ibu. Jadi berarti henteu jujur cara berpikir, henteu logis teh. Henteu logis henteu jujur. Kalau ayeuna menak, ayeuna pan gitu. Imam besar gara-gara pelanggaran prokes di sidang.
Terus anu saja termasuk orang baralanya cing sardak geuning teu ditangkap. Da urang eueuh nilai jual mun di sidang oge. Ini orang ka pasar cing sarere di pasar. Anu ngarayakeun muludan sajen salian ti imam besar eueuh nu ditangkap. Eueuh nilai jual. Ari imam besar apa nilai jual. Lamun diabur bahaya gitu. Jadi cara berpikir nanti seimbang eta adil mah seimbang adalah kita orang Kristen cara berpikir nanti adil ketika menentukan ketuhanan Yesus gitu. Mau dikatakan alasan pangna Yesus dianggap jadi Tuhan itu karena ajaib terlahir tanpa bapak, hanya punya indung. Adam kudu lebih hak jadikan Tuhan. Karena tanpa indung, tanpa bapak komandan lebih Tuhan na oge gitu. Bikunaon din akidah Kristen eueuh Tuhan Adam. Nah, begitulah. Jadi tidak jujur. Tak urang mah kudu geus pancang ti awal. Hiji Tuhan. Allah mah hiji. Boro-boro tilu, teu aya dua, teu aya saingan ya. Maka dikaji we engke secara rincina dina aqaidul iman, mana wae sifat nu mesti Allah teh kudu boga ieu. Tah keur ngabersihan eta. Mungkin mustahilna bisi muncul bersihan. Itulah carana beriman ke Allah Ta'ala salaanan mah kitu bae carana beriman ke Allah Ta'ala teh urang tasdikul qalbi teh ngemeyakini hate ulah ragu-ragu tentang wujudna Allah bahwa Allah teh aya tentang wahdaniyatna bahwa Allah teh hanya hiji oge teh aya nu nyaingan ka Allah Ta'ala. Secara globalna Allah Ta'ala wajib ku orang diyakinkan memiliki sifat-sifat kasampurna layak jeung bersih tina sifat-sifat kekurangan. Tuluy kana rukun kadua nyaeta rukun iman teh nu kaduna wa malaikati. Beriman ka para malaikat. Lapad malaikat jamak bentuk jamak tina malak dipatahkeun lamna malak wajan pa'alun malakun mim lam kaf eta kata mufradna malak pan kata mufrad eta teh bisa tilu maca bisa dibaca fa'alun malakun bisa dibaca fi'lun milkun bisa dibaca pu'lun mulkun. Eta artinya beda-beda sehingga engke bentuk jamak ge beda. Lamun malak wajan fa'al artina teh ya malaikat. Makhluk khusus eta nu bakal dibahas engke. Kata malak mah jamana malaikat. Lamun dibaca milkun wajan fi'lun maknana teh milik pangaboga jamana engke amlak af'al. Lamun dibaca mulkun artinya teh raja penguasa jamana engke mulukun. Tah ieu mah mufradna teh malak dijamakeun kana malaikat. Naon arti malak anu jamana malaikat? Nyaeta artina malak teh ngaran keur jenis makhluk khusus nu diciptakeun ku Allah. Nu kawas jin, insan kan eta ngaran keur jenis makhluk. Tah malak oge ngaran keur jenis makhluk khusus nu diciptakeun ku Allah tina cahaya. Jadi bahanna didamel tina cahaya. Matak disebutna jismun nuraniyun. Bentuk makhluk bangsa cahaya. Jadi malak teh hiji ngaran keur jenis makhluk khusus nu diciptakeun ku Allah tina cahaya bersih tina sifat-sifat dasar jisim. Bersih tina sifat-sifat dasar jisim. Jisim teh nah balagedegan tanya
Jadi malaikat mah bersih tina sifat-sifat balagedegan eta. Di antarana jisim mah kan membutuhkan tempat dina ruang. Meusian kana ruang jisim nya kos. Maneh tah ieu jisim pan sebutna. Ta maneh teh ngeusian kana ruang kosong sakitu. Ya lamun dina ilmu eta na mangkena ilmu makulat. Ta malaikat mah henteu kasifatan ku sifat-sifat dasar jisim. Termasuk biasana jisim mah sok membutuhkeun asal usul, ta malaikat mah teu aya asal usul sehingga malaikat mah teu aya bapa teu aya induk. Jeung teu ngabogaan katurunan ke bawahna. Oge henteu ngabutuhkeun proses tumbuh. Pan ari sifat dasar jisim membutuhkan proses tumbuh, malaikat mah teu aya proses tumbuh. Jadi begitu diciptakeun nya sesuai wa Allah nyiptakeunana kitu harita keneh langsung kitu itu malaikat. Lamun malaikat anu diciptakeun misalna memiliki 2 sayapnya langsung tanpa ada proses tumbuh. Dimulai leutik heula tidak. Da tadi teh sanajan disebut jisim tapi dibersihkeun tina sifat-sifat dasar jisim. Oke tadi bahan bakuna tina cahaya kada lain asap deh, lain api kada beda. Lamun bangsa jin terciptana pan tina api. Sanajan jisim bangsa api ari jin mah. Jismun nariyun ay jin. Lamun malaikat mah jismun nuraniyun. Bentuk cahaya, makhluk anu bentukna dari cahaya. Sehingga beda antara api jeung cahaya kada mah. Nah, kadituna tadi kan jisimna bangsa cahaya terus dibersihkeun tina sifat-sifat dasar jisim. Oke? Boga kemampuan ngabentuk kana bentuk kumaha wae. Boga kemampuan ngabentuk teh ngarubah bentuk kana bentuk kumaha bae. Sehingga kamari dina hadis anu tentang rukun agama teh Jibril ngabentuk rupa lalaki teh. Itu sih hanya tasyakul disebutnya, peralihan bentuk. Mun bahasa urang nama bisa ngajang ngelek jadi rupa kumaha bae begitu. Nah, kusabab malaikat tadi bahan baku tina cahaya, maka kecepatan malaikat untuk pindah dari satu tempat ke tempat lain nya sangat itu, super cepat. Karena entah oge malaikatnya nu kasebut cahaya dan ilmu fisika kan geus sepakati ku ahli-ahli fisika bahwa kecepatan rambat cahaya teh berapa ribu kilometer per detik. Baheula mah dina fisika nu baheula nya teu nyaho tah. Kecepatan cahaya teh 12.800 km per detik itu cepat rambatna. Jadi dalam 1 detik teh si cahaya eta bisa merambat ke sejarak sakitu. Mata geuning pesawat-pesawat ayeuna kakarek kakuatanna sebutna supersonik, melewati kecepatan rambat suara. Kakuatan pesawat nu panggancangna diciptakeun ku jelema ayeuna. Jadi lamun kapalna di itu suara di tukang keneh gitu, sebutna supersonik. Tapi anu melebihi karena kecepatan rambat cahaya macan aya. Eta teh karek cahaya kasar. Nurna teh disebutna teh nya. Nur cahaya kasar. Pan malaikat mah dina engke kitab aqaid mah lebih rinci. Nurna teh nur latif, cahaya halus. Lebih kecepatannya. Matang tong aneh lamun malaikat turun ungah ti langit dunia ka dunia dalam hitungan hanya detik mungkin nya kan bahan bakuna geus tina cahaya. Ulah ngabayangkeun tinu bahan baku kasar ka urang. Tah kumaha tu aya artina iman ka malaikat tapi mah karek nerangkeun disebut malaikat kitu malaikat. Malaikat teh makhluk khusus bahan bakuna ciptakeun tina cahaya teh bieu. Kemudian bersih tina si benes sifat-sifat dasar jisim dan mampu untuk ngajang ngelek, ngabentuk teh dalam bentuk apapun. Nah, ari artina iman ka malaikat, carana urang nerapkeun hate ngimankeun ka malaikat kumaha ge carana? Carana urang iman ka malaikat teh nekadkeun hate entong ragu bahwa eta para malaikat teh kaasup hamba-hamba Allah anu mulia.
hamba eta teh kan. Pangkatna teh hamba seperti urang. Abid, pelayan, makhluk anu melayani Allah gitu. Lain anak kade. Lain anak Allah. Ini malaikat teh termasuk hamba-hamba Allah anu mulia. Sifat khususna tadi mah bahananya karena sifat khususna malaikat tara nyulayaan kanu diparentahkeun ku Allah. Selalu migawe nu diparentahkeun. Naon nu dipiwarang gitu. Dipil damel tara aya mungpang. Sareng aranjeunanana teu dipasihan sifat-sifat manusia seperti ama, nyaah, sedih, malaikat. Sehingga dina ngalaksanakeun parentah Allah Ta'ala teh lain berdasarkan pengaruh rasa. Jadi malaikat mah teu dipasihan rasa. Malaikat mah teu dipasihan rasa kade. Jadi teu aya rasa malaikat. Teu aya rasa kumaha? Ya amun mah rasa. Rasa mah kan sedih, marah, nyaah. Kumaha ka dituna bogoh kan rasa eta. Malaikat mah teu aya eta. Matak dina ngalaksanakeun parentah Allah teh teu kapengaruhan ku efek saja. Da Allah mah orang kieu yang ngaduk-duk we kitu. Sehingga contohna ketika aya malaikat anu diparentah tawaf di Baitul Ma'mur ti miti diciptakeun nya teu eureun tawaf teu aya keinginan ganti ibadah sugan anu mah ku anu teu. Makhluk mulia. Terus deui urang nekadkeun bahwa aranjeunanana teh malaikat eta teh perantaraan antara Allah jeung hamba-hambana. Bahwa para malaikat teh perantara Allah jeung hamba-hambana. Geus ulah ngagiclak kade kaimanan. Kadenge ieu ge da tadi geus. Allah teh teu butuh. Ngan Allah ngadamel para malaikat sebagai perantara antara Allah jeung hamba-hambana nu sejen. Eta teh kebutuhan para hamba. Terus deui urang kudu nekadkeun bahwa para malaikat mah jujur dina sakabeh perkara nu dicaritakeunana. Jadi moal aya kasalapan ku bohong info ti malaikat. Malaikat ngainfokeun kieu pasti bener. Jadi itu karek sama sok bener jujur dina sakabeh nu diwartoskeunana. Jadi sakabeh informasi ti para malaikat eta bener. Terus urang nekadkeun yen teu aya nu uninga kana seueurna malaikat kecuali hanya Allah. Jadi urang teu aya kewajiban nyaho jumlah. Dan diwajibkeun mah sebagai bentuk keimanan teh urang ngaimankeun aya yen aya makhluk nu ngaranna malaikat eta. Sifatna teh antarana salah sahijina eta. Untuk rincianana nya engke bakal kasampeur di aqidatul awal. Bakal aya sifat-sifat khusus malaikat antarana. Dan secara global mah bieu we. Berarti bahan bakuna geus beda jeung manusia. Jeung jin beda lain jin malaikat. Terus dari sifat-sifat dasarna nu disebut manusia mah sifatna biasana kieu-kieu malaikat mah lain. Terus dia tadi teh dina palabah tara nyulayaan parentah Allah manusia mah sakapeung osok sakapeung tara maksudna kana parentah Allah teh sakapeung sok migawe sakapeung sok ninggalkeun da malaikat mah tara aya hiji oge malaikat anu ninggalkeun parentah Allah. Untuk Allah dipiwarang kitu dipigawe. Terus dina segi jumlah we lah tadi. Oh fungsi we nya, fungsina
Fungsina malaikatnya sebagai perantara antara Allah jeung para makhlukna dina sagala rupa. Seperti dina nepikeun rezeki, dina nepikeun azab lamun Allah ngamaksud ngazab. Ketika Allah ngeresakeun dina maksud ngazab ka hiji kaum teh pelaksanana teh eta para malaikat. Ngan lain Allah butuh kade pan geus dibersihkeun Allah mah tina sifat butuh, Allah mah teu butuh. Ngan keur ngabuktikeun karena sabab bahwa Allah nyiptakeun sesuatu dengan sebab. Ta eksekutor minangkana mah urang, pelaksana tugas para malaikat teh ngalaksanakeun. Jumlahna loba pisan malaikat. Teu aya nu uninga kecuali hanya Allah. Jeung teu diwajibkeun urang kudu ngakuningan. Dan aya 10 malaikat, itu tambahan terakhirna. Anu wajib ka setiap mukallaf nyaho namina secara tafsil. Tafsil teh secara rinci. Hanya 10. Nu kahiji Jibril, Malak Jibril, tugasna aminul wahyi artina pemegang kepercayaan nurunkeun wahyu para nabi jeung rasul. Tah anjeunana pangutamana malaikat. Jadi sayyidul malaikat kata Jibril. Kedua Mikail, ditugasna muwakkal bil amtor, anu diwakilkeun ke urusan hujan. Oge parijikian. Malaikat anu ditugas ngurus hujan, ngurus distribusi rezeki eta minangkana mah anu jadi gegedena teh Mikail. Tilu Israfil, tugasna muwakkal bin nafkhi fisur, ditugas kanggo engke niup sur sangkakala 2 kali. Pertama tiupan pertama ngancurkeun ieu alam, tiupan kadua ngabangkitkeun anu mararati. Keun penjelasan oke. Kaopat Azrail, aya nu sok nyebut Izrail macana teh hebat. Dek az erek iz. Azrail. Tugasna al muwakkal bi qabdil arwah. Ditugaskan untuk mencabut ruh makhluk hidup. Tanu disebutkeun malakul maut ka dieuna eta keneh. 5 malak munkar, 6 malak nakir. Ngaduanana direngkepkeun 5 munkar, 6 nakir. Tugasna su'alul mayit fi qabri. Nanya mayit di alam kuburna. Jadi sakabeh mayit anu asup ke alam kubur bakal ditanya ku eta malak munkar jeung nakir. Kajian teuing anu henteu dikuburkeun secara dohirna gitu. Kos nu pae di rowek gitu atau di duru nya tetep da pindah ke alam kubur. Tetep bakal aya soal aya pertanyaan ti eta munkar. 7 raqib. Tugasna mencatat kebaikan-kebaikan manusia jeung jin. Amal hade. 8 atid. Tugasna mencatat sayiat, keburukan-keburukan manusia jeung jin. Aya orang teu nyatatnya di kanan kiri urang malepas. Di kanan kiri manusia tetap aya 2 malaikat anu mencatat kerjana eta manusia. Jadi hati-hati. Setiap pekerjaan urang, pekerjaan hate, pekerjaan lisan, pekerjaan otak, hati-hati. Tidak ada satupun pekerjaan illa ladaihi raqibun wa atid, kecuali di samping orang tersebut ada raqib dan atid yang siap mencatat dan tidak akan pernah luput
Da tadi teh henteu nyaah henteu keheul. Tugasna nyatet alus henteu karena nyaah nyatet karena tugas. Anu tugasna nyatet kagorengan teu karena keheul kanu migawe karena ditugas dia kagorengan catat ya. Baran lembaran anak masyaallah. Salapan malak ridwan tugasna khazinul jannah juru kunci surga jadi pemegang kunci jannah. Kasapuluh malaikat malak atau malik nomor kasapuluh tugasna khazinun nar juru kunci neraka. Sakitu anu bertalian jeung iman ka malaak ka para malaikat mah ya untuk dasar cukup. Untuk dasar kita cukupkan cara anak orang beriman ka para malaikat gitu. Secara globalna ingatkeun disebut malaikat ieu sifat dasarna karakterna. Tangke ditutup we ku keimanan urang ka 10 malaikat anu wajib diketahui secara tafsil nama berikut tugasna ti Allah ka aranjeunana. Karena eta mah dina Quran sebenarnya. Anu wajib dikanyaho. Wa kutubihi nomor katilu nama iman kana kitab-kitab suci tangke carana. Wallahu a'lam.